pajegna tutuhan bari akarna nyara rampai kai-kai galedetur kadu picung ku panangka sadia pikeun kahakanan sato-sato oge manusia gitu kanya Rohman Rohimna pangeran di mana wae keur kumaha wae teu leh aya mun nirahangan diga luar biasa wah nasib baik sadulur tenan kula ieu daek ieu harewas sisang kuning pati negara Astina anu salilana teu oleh ngreketek siwa Prabu beres teu boleh benci we nya malah di lain sisi kabeh pada kampanye supaya rakyat setuju jadi sisi Yudana anu kudu jadi raja iya dan ya panuhun eta mana ulah dicacana goreng hate model gitu nah dianggap goreng hate lamun gitu upami agan nuturkeun dendam eta cilaka ulah tinggi teuing emosina nya saur sepuh kapungkur ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit bener ulah artina hartosna teh eta teh lamun ini ka medan jurit teh mah ulah dibarengan ku dengki lumampah ka medan danalaga ulah mawa dendam lumaku ka medan tempur ulah mawa ujug eta teh hartina parantos gugur memeh tempur perlaya memeh perang nya bersihkeun urang mah sing emut yen manusia mah tugas pangeran teh kajaba pikeun ngabdi eta ulah umang emang mang bukan unsur moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung bantis daun jeung manusia goblok naik bantis kucing gitu ayo nggak sesebutan salah lintang tipikeun ngabdi agan ngabdi ya ayeuna mah ting terase ngadamel kasayan kana kumaha oge nya tulung kinulungan ulah ada iya itu mah Kurawa dipepene ku harta kakayaan hartina teh ubudunya bener aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal hiji salila dengan ukur ngageunggeureukkeun batur geureurane kanu kitu kanu kieu teh cawadan we cawadan nu digorengkeun ulah nu dialuskeun batur teh digorengkeun terus hari hirup hayang di dewa-dewa hari hirup hayang di dewa-dewa nah licik yuhan iya eta nu pahupala cikud ceuk maneh bieu genep kadua nya eta tuas hatena tuas hatena teh goreng hatena gurat batu katiluna saeutik ka erana ya kaopat ubudunya ayo budunya teh ngan ukur dunya wungkul di pikiranana teu mikiran soal akhirat jadikeun pan urang teh bakal maot nya beulah ya jadi cing saimbang antara dunya jeung akhirat sesuai sabab aya nu leuwih alus tibatan kehidupan dunya nya teh akhirat walal akhiratu herulaka minal ula teh eta teh hafal aing oge di surat waduhe teh waduhe ge bisa henteu dina naon teh mawa nyarita kitu dina keteranganna tanggung jawabna eta teh dina kitab Alfiah bab imalah teh bisana jadi waduhe apan alifna digenti ku iya jadi haia jabar hae jadi waduhe walaili ida saje siara teh bahasa antren goblok apa kana parabot tuh sangkanya si cepot oh itu siapa dulu nya beda cepot ayeuna jeung cepot baheula oh tuh jauh kaler jeung jauh ai cepot baheula mah jiga siki nangka
kayaknya juga salak pas kali Cimarmer tong sok gitu Jeung laledeh deui. jadi ubudunya Jelas kalah bener. nu kalimana tulul amal hartina teh panjang lamunan tungtung na mitos loba ngahayal apa sia mitos anu ngucur tina ceuli ketos eta mah ketos atuh colek Karena kagenepna dolim nu teu eureun eta imbe ngebatur teh sedangkan pangeran geus mere kalonggaran yen Allah mah moal dek ngarobah ka eta manusia sehingga manusia kudu ngarobah harakna nasibna jadi ulah layakeun tidak kadaon-naon aing ka Kurawa heulaanan ulah waka can waktosna margi teh can uga leur naon naon uga teh naon teh kata apa uga-uga acan naon ya teh dauna geuning sok dipake ubra batuk sok dipake nyupah saga atuh kitu mah saga jauh atuh dan ugana hartosna uga teh waktuna gan waktuna dan kege iya melak tomat ayeuna diala ayeuna tiasa moal ngantosan waktos kege 3 bulan kalah lamun ayeuna nabeul isu-isu melak jagong ayeuna diala ayeuna moal bisa kedah nungguan waktu pada mun urang 3 bulan 10 poe kakara bakal kaala tapi aya nu melak jagong ayeuna kahakan tahun di mana sia teh melak ayeuna pan meuli ti batur jagongna lain melak beli tong ngalieureun goblok lain melak meuli itu teh mah disikat ke ku aing beungeut teh sia bener kan hayang gemep meureun sia tah tak kitu agang hayang tabok aing sia ieu mah kanu anome nah kuninga agan kapungkur dina zaman drama Kawalon Ramayana Ramayana teu drama Kawalon aya sumuhun Ramayana ieu Ramayana teh diusir ti kota nya tira kerajaan anak kudu leuleungan bener sajabana ti peurih leuleungan teh garwana dipaling ku batur oh harita teh rebutan kekawasaan teh di negara eta teh Ayodhya iya tah Dewi Sintana dipaling tapi akhirnya kumaha ngaliwatan nyorang hese capek susah payah pahit getir lara barangsa akhirnya negara Alengka benang tak Batara Rama tak itu diserang di tiap-tiap penjuru kuperi disarangan kuala dia belatam tama ketek aduh diping-ping ku Prabu Sate doa ku Santanu ampiling jawa ini Raja Monyet teh saha Asep Truna suwak abul eta mah mirip atuh Prabu Sugriwa teh adina Prabu Sobali sing apa karena teh tekon sia tapi raka jauh ke Sentanu atuh bisi diparankeun sia milu Biro Jakrama aduh kudu apa kali jujutan udah babat tah dugi ka Sep wala dia balatam tama Prabu Dasamuka teh dulu rapur baraya beak pamilih leungit pencakaking Wasingpati negara runtang ranting rakyat paburantak paburencai nah malihan Rayina Batara ora Rayina Dasamuka teh simpatisan Batara Rama wah saha teh Baladewa bibiksana jauh-jauh sete Lesmana mana boda eta Begawan Solo adikna Lesmana mah adi saha Adi Dasamuka Adi Dasamuka mah Gunawan Wibiksana dah eta Gunawan Wibiksana nepi ka pabaliut ari poho
lawan bibika deh. bener wajar Pak Ayo ngaguar sejarah hayang tapi pohoan. Kapan teh terawana teh adina di Panogoro. air Nya jauh-jauh. Penogoro Nya salah tapi tarik deui. Oh, itu masalah tarik jadi gede ke kasayan ini mah. Iya. Suluh ulah ngaladu basa sih ulah seperti kamari ngebul we. tapi kabaran ratu Iya dan ngalah suluhna tuh. Hurung-hurung Heeh. tapi kabaran ratu Ai kiri nyuh teh euy. Oh kiri nyuh asukeun aing dek hurung. Nya basa mah moal atuh. sama hulu Pangpungna ulah ngagagot tatangkalan nu geus aya bahaya. tong kirinya udah mah Karunya ka urang Subang tuh bejana kabanjiran. di Nya. itu di Pemanukan Di mana-mana enak banjir Jakarta jeung sajabana bejana. di Manado Ieu teh ekosistem diruksak. Teu seimbang deui kaayaan dunya teh. jadi winu biji Oh, ada tiba heula ge aya kejadian banjir mah. Oh, aya tapi omean ku urang. Kudu ngalalarti kenaon aya pemerintah atuh. Oh bener ya begitu cia mah euy. Iya. Tidak. Ieu kejadian teh memang katingker ku para denawa anu ngararintip dina rungkun-rungkun. dah Nanging teu ngayakeun tindakan sote teu aya senti senopat patih nagara kakasih Dewi Arimbi. walah bikin Harimi tikangangan tina sela-sela daunan nyerang ningali dedeg pangadeg ieu Bima tina benci jadi asih tina ngewa jadi nyaah aya jorojoi dina manahna katari-kataji ka pati-pati ka pentanggas maragama numawi sadanten wala dia balad dihuit supaya ulah ngayakeun tindakan naon-naon. dah waka tenan dong Jelaran birahi anu tras-trasan naik dina dirina walah yeege ngalimpudan kana naon rupaha salirana Dewi Arimbi ku hal sakitu ngawanikeun diri sampurasun. wah Lah, naon teh? naon teh kang Sampurasun. Ya. Cing, suara naon teh? ada Sada simut. simut Si goblok. simut teh gede gitu Simut paling kitu atuh. Eok. Eta simut. Me nu kitu mah. La ilaha illallah. damai baca Ayo me cek dung cek. Begitu mah sesar atuh. sama nasi goreng Sampurasun. Teh sia. Aya dedemit awewena. Walah, mending ngaring kiwi kitu. wih Kade sia wala kuntil anak teh nu kitu beuleuh. tapi buah dadana mah halus gang lah bisi pot Ah, Gusti Maha Agung. bisi pocong lain naon Bangsana nahaon teh gan kadegan. Ipri teh nu kitu teh. Iya, bisi ono awewe tapi mun sagede kitu. Resepnya ge aing naon goreng patu teh hayang kanu kitu. ada pira leret atuh Mun bejaan lawin gitu. sakitu lawangna Iya teh neuleuh atuh. Jadi kogak mending kahandap mending ngagejlik kuring naik di kaluhur duh untung tai sih eta mah bahaya si ngomong teh ka mana karep we dari na